bak gue teh kemana kita nuna kita di mana jauh anjir teh dewe keripu ya ku yang dicentang meureun di si engek kita kemana di bak gue teh kemana sih aja teh kemana wae atuh leuleus wa di itu wa leuleus aing cek eta kajeng nguragan eta segala rupa dari orang taging bunga itu mana mah balon teh cara ngium duitna nya sahat dah ganggu naon eta aduh hidup mama ya mah ya mah iya mah gitu duh abi teh buka sametan nyoba di dia tuh kumaha tuh kirim lah tuh 2 juta mah itu ada kolektor di kamari mah gedoran wae ka imah bingung ini gimana teh geuningan motor kena aya mah urang titip heula we udah mah rada serem mah rada serem pan kitu ceket mah dicerang nyeum mah sesangor keboatan ya mah teh mah siap anu mana imana anu ieu na GPS mah hah cangkeun astagfirullah mah teh engkeun meureun dicana ku di ATM mahal we atuh 2 juta mah mimpi aku ieu mimpi aku itu dep kolektor kan gara-gara gitu awakna dikasieun mah Waktu mama kumaha lah nginjem meulak abos 2 juta mah biro ka asbon. Siap mah. Diantos. Diantos. Tapi mama sareng eta nya kirimkeunna JNE keuna mun tiasa mah. Selempak bapak ieu terus. Obat rabet. Erang tetangga tuh deka. Siap. Si Ujang Mas Ujang. Ampun deh mama. Wah, mana di keli lah, di keli eta di. Bos, dobrak bos. Heulah lu aing orang-orang dobrak wae lah. Sok dobrak sok. Aduh, anjing. Pingsan si anjing. Potong ya, pingsan. Gotong. Masih boleh. Udah berat dosa di bangsat lagi. Ini ngepek buru. Bagung buru kena lah. Buru. Oh, salah ya, goblok. Berat anjing. Dosa ini. Anjing bingung ieu kumaha ieu carana ieu daripada pingsan kieu. Cokot anu aya. Aing sieun bagung. Dah sieun. Lu mending geus salah gitu nya. Cokot anu aya. Anjing eta saha ngaratang. Wah, ya mana ya. Kerjaan yang penting lunas betul. Pak. Bong udah berat di segala rupa ini. Nah ini dia nah. Nah ini kita. Ini apa tuh kayak? Hah? Tuna ini mah. Gaya tuh gaya. Bos kali dia berdua. Nya tuh itu jadi. Cokot tuh gaya kumana ah? Dek heula ya. Gaya tuh balik ke nya. Dekan ka dieu. Halus ini dikaboskeun nya. Ari cokot ku dewek kan. Bagong para listrik ini teh. Selanjutnya